Bon, Bunda, Bon. Tahu nak ya? Rasanya lebaran sekedeng libe. Bu Buge. Ayah iraha tuh belikan bunda baju lebaran. Bebaturan bunda gengges mareli tuh 10 setel. Bunda masa setel kita kabeli acan. Ulah sok ngabanding-bandingkan orang jeung batur atuh Bunda. Batur mah beunghar beda jeung urang. Geus tenang, engke ku aya dibelikeun baju. Hang baju naon Bunda Engke ku aya belikeun. Bunda mah teu muluk-muluk ayah. Geus dibelikeun ge syukur alhamdulillah. Emang ayah boga duit? Ente sih, tuh boga duit. Geus lah, tenang Bunda mah. Engke ku aya dibelikeun. Benernya, awas mun bohong. Mau diberi jatah ku bunda. Mun ayah benar, jatah ayah sapoe jadi 8 kalinya. Nyanggupan teh Bunda. Wih, kabina-bina ayah. Nyiksa bunda amat jing. Kuat minta jatah 8 kali sapoe. Nya gede jasa. Panyiksa jing, lain ngeunah tah. Ayah nu ngeunah. Ja bunda mah nyeri. Geus lah ulah ngomongkeun jatah. Gera belikeun heula be baju lebarana. Jatah mah gampang. Ayah hendak mental 50 kali ge di jabanan ku bunda. Nah, kitu tah resepan ngadengena. Geus lah, bunda hendak mandilan. Harudang ya. Ayah milunya, menang teh Bunda. Ndek naon milu? Ndek mandi bareng tah? Ente cuma hanele doang saeutik. Kos anu telok neuleuh bae. Heuh nya tuh Bunda geura mandi. Ke ayah na keluar, sugan be pas saya keluar ke di jalan mendak duit jeung melikeun Bunda baju lebaran. Dih, pina jisen amat. Piraku melikeun baju pemajikan, make duit menang mendak. Usahana amat jadi salaki. Ih, bating torek. Ulah serius-serius satu Bunda. Kan ayah malalagaan doang. Hong geus satu, ayah keluar heula nya. Assalamualaikum Bunda sayang. Waalaikumsalam. Saya beli baju lebaran berapa setel nih? 15 setel, Ki. Loba amat, Jing. Saya mah dagang meureun. Ih, saya mah teu nyaho, Ki. Aing mah pan jelema beunghar. Deuk beli baju berapa setel gitu. Beli aing mah. Mau sombong sia. Wede. Geus pada beli baju lebaran ya. Iyalah jelas tuh. Saya beli baju lebaran beraha 15 min. 15 setel. Beuh, loba amat. Si Aki beli beraha. Aing mah 5 setel doang, min. Dari siapa berapa setel, min? Mana tuh budak? Nyaho. Sia jingking ledek-ledek bae. Ih, sanu ledek. Pan aing mah nanya. Beungeut sia tang ledek soalna. Oh nya. Sebenarnya tangguan dia. Men. Sia ku naon sih, Min? Entah mi, entah kuna naon. Ulan tentes ya, aing ge nyaho, sinten meuli baju lebaran kan? Kok sia nyaho sih? Sia. Ih, ulah lami lah. Engke sok kumaha mun bajuna bikin ka aing. Enggak soal mikiran aing, Min. Aing makan geus meuli 15 setel. Gampang, aing tinggal meuli deui namun kurang mah. Yang penting mah batoran aing eta senang, geus. Nuhun jasa Mami, nuhun jasa. Aduh. Tapi ajeun teu aing jam duit yang melikeun saala baju lebaran. Ya, aing ge niatan teh berbagi rezeki, tapi namun sia butuh. Ya. Geus ulah diganti jeung sia, tapi beulikeun nya baju jeung si Alda. Ulan teu. Oh siap.
make nanaon deui duitna. Itu cuma jasa imanya. Bager jasa me. Aduh bager jasa. Asalnya sama acup curga jeung sendal-sendal me. Sedih me. Betul dia. Balik. OTW melikeun baju jeung pamajikan. Bos kita gilirna. Bang. Ayo mana shoppingnya? Eta siala lalaguan pakai shopping segala. Haju baju jeung bunda aya teu? Ayah. Iya kan baju ayah. Iya baju bunda. Pan baju tidur sih ya. Entah jadi amat. Tidak kuna aing lebaran make baju kos kieu. Emang aing ngerem baik itu doang kotok. Lain kita ngerem doang kotok, Bon. Ameh aya sensasi be. Mun bundang ke hees jeung ayah. Ameh lebih seksi gitu. Mun bunda pakai baju tidur mah. Hi, lalir hulu aing lah. Tugas salaki otakna mesum bae. Coba ge pakai heula eta bajuna. Ayah yang nelebun. Aduh. Geus teu sabar lah pokona mah. Nelebun da ada pakai baju tidur. Betapa seksi dan bahenolnya. Agak kieukeun bae. Geus teu kawawa. Eta sia. Beli tok awalnya beli seksi dan bahenol. Ini langsung bayar. Ngapain stok ala? Emang aing boga duit gitu? Entah sih, tak boga duit. Tapi nggak senang. Pokoknya mah ayah kayak dibelikan ku baju, dibelikan ku baju.